Tidak balik atuh no. Ya. Nong sieun, sini penciku nyai ngambek, nong mangkat ah. Nyiriwe, maneh mah. Lain nalaunan atuh. Nyiburnya ada yang minum. Aduh, waskeun wae. Nyaho anu teh yeuh keur panas. Eta kunaon bibir maneh? Jiga anu kasaran eyang wae. Ka mana maneh? Nyama. Jak mayaran hutang tah. Hutang tah gede gitu. Beresan. Kebon si Sodik jagongna buahan jauh ya eta ieu nangka wah lumayan gori-gori oge ya bisa jualin meureun ya sawo oge ya kan si Sodikna ka mana ya teh ya lumayan ya kuring bisa ngajual ya mangka si bos aya nu perluan deh Sodik nyai kudu kasih nyai ieu menyampurkeun ya ka pamajikanana ya ieu geus meujeunna diala ya boga jang jualan meureunan ya jagong saya ya kudu ka pamajikan anak ya carana mah kudu kasih nyai ya sikeun aya mah saung Akang ari akang di mana? Meni hariana geus 2 poe wah balik. Tara-taraeun akang teh nepikeun kaki ari punung teh akang. Patakala geus marejeun aralaeun gerakan. Sawo puteuy jagong ge geus rek panen Kang. Nyai mah ngambek Kang ayeuna hanya kal nyai ngambek ka Akang. Akang teh di mana menipi melangeun nyai. Eta gara-gara ada siranda ateul itu da ge. Wah ngambek ayeuna mah Kang. Nyai hanya kal ngambek ka Akang. Akang tadi mana tuh Kang? Aduh, mending ngarawaskeun atuh ai Abah. Naon sok ngalamun kitu. Eta kan sedih ya teh. Yeuh, tong sok ngalamun. Hayam oge kamari. Kueluk ngalamun teh. Oh, ari ngomong teh, nyai mah moal atuh. Ayeuna mah tong ngalamun ieu. Di dieu teh neangan Kang Sodik, ka mana Kang Sodik? Puguh nyai teh. Keur ngalamun teh pikiran si Akang. Kamana Kang Sodikna atuh? Akang teh pundung geus 2 poe teu balik. Wah, ini kolot ya yang pararundungan ya. Ayeuna geus kolot mah geus kudu mikirkeun pundung-pundungan. Geus kudu mikir-mikir pasea-pasea ayeuna mah kolot mah tinggal lakur. Heuh eta gara-gara na sirana ateul. Kunaon deui ku sirana ateul? Lamun liwat si Akang teh calanana teh disada tururi. Lagi atuh pelayananana ka Kang Sodik na cing bener atuh ngarah teu kagoda kurana ateul. Kunaon wae, nyai mah memuaskan atuh. Alus moal dipangningalkeun meureunana. Ayeuna mah kieu lah. Lain tadi teh kuring ke tas di ditu di kebon. Ningalian ka kebon teh jagong geus pejeuna alaeun. Terus aya eta tadi sawo, tangkal sawo oge geus mejeuna alaeun. Ayeuna geus ku kuring lah diborong. Nyai teh bege puguh tas ningalian matak nunungguan si Akang oge geus meujeuhna panen. Heuh da kabahaleman mah cek si Akang ge sok murah mareh. Moal mah. Lain di murah mareh da paon meureunana kuring oge sarua jualan hayang boga leuwih. Majual ulah mahal teh. Kudu mahal mah beureun kuring teh kudu aprak-aprakan ka kebon. Geus meuli di bandar jadi. Geus ayeuna mah kieu lah. Daripada kitu mah si Kang Sodik eueuh. Ngalamun teu puguh-puguh mending kitu mah ngalamun nyeklan duit ngeunah. Mereka moal ge bisa meureunna. Ku kuring berani beulinya ayeuna nya. Nya sok rek di ala mah tapi omat ulah di murah mareh.
Moal ka harti mau beureun gegewetan aya milikna mun meureun kiai mah kukuring rek diala meureun rek nikah barudak teh dialanya. Hanya enggeus ka dia tuh. Nyai mah minta DP we heula 200. Ieu mah jeung awewe teh teu cara jeung salakina. Jual beuli teh kudu make DP wae. Ya aya teh 100 sekelang lah. 100. 100 heula engke geus diala ku sari tambahan deui. Nya lain ditambahan deui bayar kabeh meureunnan. Kan dialana ge encan pan ieu masuk bingung. Nya. Nya geus atuh. Heeh. Nya kitu nya. Aya. Bejakeun Kakang Sodik, Kang Sapunungan gitu ngewa Oma teh nya tong dimurah mareh. Moal, ieu diala ayeuna supaya laku. Ayo Beli barang hayang halus, harga hayang murah, dasar aki-aki geus setuju. Tuliahan. Lamun si akang mah teh hayang mikeun ka aki-aki eta, dasar geus setuju aki-aki. Aing mah nagih jauh-jauh. Cedoh kalah nuan transfer. Nyahi teu ngaku. Ampun Kang teh mana warung. Kumaha mah hasil gitu ya cedohna. Boro-boro bah lah teuing kumaha mah cedoh kalau nuan nak transfer cenah ti etana naon teh ti kabogohna. Nyai da balanja wae manehna mah eta nasi nong anu ngajuk teh dibelikeun kana naon mah. Tapi ai nyai mah eta ge ngaku cenah rek ngajual heula peuteuy jeung jagong. Syukur atuh gitu mah. Kumaha atuh nya banyak. Mudah-mudahan we sing mayar atuh nyai ayeuna sing hasil. Aduh gawat satri beunang. Aduh wah Menilai ada kieu nya gara-gara si Nyai. Bibirna pengen kajontor kieu sampai ka doer. Akang di mana? Ini kasih tagih hutang ku bisa tuh caga sila teuing. Ini ada can bayar, namun can bayar hutang. aduh capek aing we da basi sapri bonang. Duh gawat ieu mah euy. Duh. Istirahat lah. Aduh. Aduh kemana si Edohnya? Wah, telepon. Mudah-mudahan sih Akang nelpon. Hah? Akang? Nelpon. Alhamdulillah, Akang nelpon. Halo, Kang? Ayang nuju di mana? Edo di bumi, Kang. Aduh, hampura can bisa transfer di proyeknya nuju aya masalah ieu teh. Emang Akang kunaon teu tiasa transfer ka Edo? Oke atunya ditransfer ke. Tunggulah sabar heula, yang penting mah sehat tuh ayang lah. Edo geus era Kang ditagih ku Mas Sarti ka warung boga hutang loba. Yang geus tuh nya, akang nuju di proyek lah ya, nuju ribuh ya. Nya. Tuh, assalamualaikum. Kang. Kunaon di pareuman? Edo can geus sih ngomongna. Akang kunaon sih di pareuman? Aduh, kemana dulu ya? Nanti pegawaian ini saja nah. Ya mau kenal sepupu, nanti ini saja nah. Cek Sarti. Kulan. Nih. Ya. Cek. Kulan. Ya 100. Yang mayar si Nong teh. Karena hanya ibet 100. Ya sakieu ge nyai milik menang DP di Bahleman ieu oge. Kan hutang aja 105.000 nyi. Ibu kurang 100 ieu. Arek moal. Bah kumaha bah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Heeh 5.000 mah bonus we atuh. Nyanggeskeun bae. Bala-bala ieu. Nyai ieu nya. Nyanak hiji bonus we atuh nya. Eta geus bonus deui wae aing nyai ieu ge kurang 5.000. Ih, pira ge bala-bala hiji. Nyai teh leumpang ditu teh jauh lapar. Ya Allah, bah. Pira ge bala-bala hiji meuni koret. Ka nyawa nyai teh lapar eta. Abe ame hutang si Nong eta. Ai si Edo kunaon? Kunaon Akang teu transfer Sumber ka kopi bege. Ari mana kunaon? Nyai. Mun kos budak begek luwa-lewa kunaon? Henteu nyi, teu aya nanaon. Mun nya teh nanaon ceurik Henteu nyi. Nyai mah ka mana? Kita semayar hutang nyai mah di Mas Harti.
sama edoh oge. Heuh maneh can mere hutang cenah cek Mas Sarti. Puguh edoh oge can ditransfer ku ka bogoh edoh nyi. Mayar hutang mah ulah nungguan ka bogoh. Nya bogaun duit nya henteu. Beuting boga pamajikan ti dituna. Yeuh kuli ciga batur ngabedug di dieu ka sawah ka kebon. Edoh teu bisa nyi ka sawah. Ari maneh ngahutang pinter, gawe teu becus. Tuh di kebon nyai arek mah tuh alaeun jagong, ala jagong ke kuliahan ku nyai. Emang nyai panen? Nya engke encan panen mah. Nya oge meni keur bararingung rek panen jagong sampai alaeun si Akang can datang nya oge. Atuh nyi lamun bisa mah tanya. Tatanya. Sugan we atuh aya nu bisa. Oh, heueuh nya. Tah kuduna mah kitu. Heuh di mana atuh nu bisa apal teh edoh? Edoh nyaho. Di mana doh? Heuh. Aya, Ya, mun teu apalnya? salah mah di kampung sabelah nyi. Di Babakan di dinya. Heeh. Gunung Batu. Heeh. Oh nya atuh ayu ayeuna nyai anteur. Mun teu salah mah ngaranna Cek Nung. Cek nu. Heeh. Ah itu urang teh bener apal ieu. Heeh. Lamun apal nyai ka dinya dianteur ku edoh ke ku nyai di kulian nya. Nya hayu atuh mumpung masih beurang keneh. Oke di kuliah di beredahar non. Ayo bener. Ayo bener. Mangga calik kalebet. Mohon mangga. Mana ya di mana? Abah, Stop. Abang nggak hafal. Ya. Dia mah berat ya. Berat pisan. Ada tuh cair. mangga, Bah. Bener dong, mudah-mudahan ya si Akang teh si kayak perawatan anak itu sudah disini. Orang beneran sampai dengannya dari omongkan di apa orang yang sudah ngomongin ini. Nah. Waduh, berat ya menyai. Berat. Beratnya aku naon, Bah? Bisa diselesaikan dia. Metode seberapa? Hiji setengah, Abah. Sekitar setengah. 15.000, Abah. Aduh. Ya guys, ya mah mumpung abah kerbager ya kayaknya ingat. Apa gawean? Ya. Cikir, dok. Cikir, dok. Wes, kayak nama balik, ya. Manawi langsung kapanggil ya, tilu poe lah. Hah? Jadi waktunya 3 poe. Tilu poe. Nyamul atuh abahnya, mangga ya, Abahnya. Ya mangga Abah ya. Ya, nuhun ya. 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 Mangga. Ya, atuh nuhun. Nuhun ya. Mangga. Tong nengok ka ieu nya ka tukang deui nya, lurus we. Si Akang teh berat naon ya. Eta budak, astagfirullahaladzim. Sinah beberes, ai sugan teh geus beres. Masih keneh molor ya Allah, nong. Nong. Nyai, Ari nong kumaha? nong tunggu nyai. Apaan cek emak tadi? Beberes, kumahan? Sasapo? Nyampura nyai. Ya Allah, salila-lila emak ka kebon. Sakitu lilana. Masih keneh molor. Astagfirullah, nong. Kabina-bina teuing ari mana? Mate meuli kesal kudu kumaha nong. Maneh teh sina balanja duitna dipake jajan. Nyampura nyai. Kawarung kalak boga hutang anjuk. Ayeuna sina beber. Aing geus pusing sina. Bener-bener kesal, Mom. Pemikiran si Akang can balik wae ayeuna mana yang ngesalkeun, Ong. Nyai, hampura nong. Kumaha ieu teh Paleman teh cenah aya barang. Coba orang telepon.
Aduh, telepon. Wah, Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Dari mana, Bos? Nuju di rumah, Pak. Lain yang semenang barang ya. Boga jagong meureun kuring teh ya. Jagong aya cau jeung sawo. Alus tuh bos, barangna. Oh, ieu mah aya barang negara halus geus mah ngerakeun lah. Ieu ke urang linin keur ngahulang we ya. Hargana mah geus lah ke kuring diatakeun. Pokona mah ya beuli nya barang ya. Barangna mah hade lah. Geus moal ngerakeun pokona mah lah. Ngan wayahna ya duitna ya. Kudu ieu ya. Kudu cash, urang boga bayareun keneh, Bos. Yang geus atuh kitu nya, Bosnya. Paling ge isukan lah nya dikirimna. Ayo, Bos. Assalamualaikum. Di mana we milik mah ya? Nggak ke kebon. Bener. Sampurasun. Rampes. Aya naonnya Mang Ikin? Aya kabar di Pak Kades. Kang Sodik terus kepenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kades. Ya Allah, ke mana Pak Kadesna? Ayeuna teh nuju di rumah sakit, nuju diuruskeun ku Pak Kades di ruang mayat. Nyai. Wah, imah kudu ngenta tuung si Nyai pingsan.